Halo guys, Sampurasun Sadayana. Di sini saya akan membacakan suatu sajak yang ada di buku Mundunya Bisa Nyarita, karya paguyuban seniman dan budayawan Kabupaten Bandung. Di dalam buku ini terdiri dari beberapa sajak, namun saya akan membacakan satu sajak yang berjudul Langit Beting. Akhirna urang tepang di dia. Dina kakangen nu baris langgeng, nganteng di beting ka beting. Isarah naon nu aya kabaca, basa sim kuring anteng nyeseb getar liliu soca anjeun. Lalampahan beki jauh muruk layung niti halimun, mapai garis katumbiri. Gening teu burung jonghok deui, tepung deui jeung kalangkang anjeun nu mangkak saparat jalan. Nah anjeun inget kene, basa girimis ngepris nyuman embun-embunan urang anteng kur jalan. Ngukur kasimpe sapanjang daya, naon bentena asih jeung simpe. Ceuk anjeun ciluncang ririakan, langit jeung petingna hawa tiris nu geget ngarangkul, ngeleterkeun impian nu euteup mang taun-taun. Reka mana anjeun lunta mun isuk balebat nyingrai, reka saha anjeun wakca nitipkeun rewan kamelang. Kuring geus sadia pikeun simpe dina hate, miang deui najan hinis ngagerihan dampal suku. Poe-poe nu kaliwat lambaran diari, kapan geus raca ku catatan kasono jeung kapeuri. Di dieu dina kasimpe nu anteb, kuring rek ngalukis deui imut anjeun, najan kembang muguran dina ranggeman.